Ada susulan tiga desa tiung-tiung na hiji. Pak, Ayo, buka orang dia. Juga nang minum. Pak Isan malah lapar. Aduh, ceng bapak geus sarua lapar mesti di mulut teu dahar ieu. Tuh urang ala kacang teh masito. Sugan dibere. Gara-gara sia yo tong ima disita. Dodot anak sia. Terlantar gitu batu kelaparan. Aduh, ina kumaha deui dah. Geus cicarana meureun je aing mah hayatna rame. Marek-marek. Udah lagi sama teh ngomong teh awal menggugah utang gede kolektor. Utang naon? Tuh, aing kamari teh sisan teh ya. Masa anak balik ke main lah. Oh no. Ayo dah, sen kemana? Sen kemana yuk? Ayo sen kemana? Heh, tungguan yuk. Nih kenolog deh. Ulah ge carana. Ini baik-baik. Mana yang balik-balik baik. Asyah balik kemana? Asyah anak kumaha jeung aing. Oh no. Tungguan oke. Order. 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 Aduh, nu kumaha deui hirup aing geus ditinggal ku pamajikan jeung anak. Imah teu boga. Menjual kebun bae kitu nya. Kasai kan jual kebun bae. Yang juga lain juga. Repoh geus kieu mah ya. Ieu masih ya aing masih lope dedet kene kasih odah. Geus itu yang kepegatan. Mau anak aing deui. Meureun aing sorangan geus kieu mah di. Hoi, Pak. Kinaan sih dia. Ku aing keur sedih ieu ya. Sedih kunaon sia ngapain? Bae. Oi, udah anyar ya. Soalnya gerak omong kerja, kunaon yuk. Ju kamari mah ancotku banget ta. Anu kamari duaan teh ya. Wet permus dipicung teh teh. Ku aing geus sieun eta. Nanyakeun Nanyakeun ka aing eta. nanyakeun kitu kasih ya. Heeh, ku aing teh dibejakeun ka karunya aing makasih ya. Wah tadi bejakeun ku Yuyus eta. Tuh, kumaha teh Yusnya? Eta inget tadi. Engko tetanggaan jeung si aing sangkilang jauh teh sia. Aing karunya kasih tong. Lu biasa bae dah. Yang gitu-gitu ke aing. Karunya aing mah karunya. Tuh karunya. Oh, boturan sia nyunuk militan. Kayak aing nanyakeun heula ka sana. Aya heula. Amoy. Amoy, Heeh. kamu tante girang. Atuh amoy Rahmah, Rahmah. Oh, Gimana? kamu tante girang. Atuh lain deui atuh kita melihat orang ngajang ke kengira. Biar duda anyar pan, sorangan betul. Urang cair tinggal tamu. Ceselan urang ini ya. Bruh. Ceselan ulah itu. Sulu sia, inget kan sulu kamari. Oh. Geus hampura inget nya. Ayo geus datang lah. Ayo. Kemarin ayeuna mah masak sendiri, tidur sendiri atuh nangis duda anyar make. Terus tunggu lagi dia, kurang udah teleponnya gitu. Gimana bos? Ente iya, arek ngomongnya tadi ke gardu. Ditunggu di gardunya. Tah, jerawat. Halo, Assalamualaikum. Salam. Misi corona ke. Abak budak ya Pakai masker kagak di kampung ke corona. Pan antisipasi, penemu polisi sih ya. Baik kalau nasin. Nah, Eta jelema apa tuh yang ganteng panjang amat kan ganteng. lain tiang ganteng, tiang listrik. Ketambah.
nanda kakarewosan. Tenan ulah ikut campur urusan budak ngor. Ngobrol. Balik di kota tuh Jaga jarak. Jaga jarak. Nanda. Atuh geus ulah loba omong heulan. Tangga rokok kami lihat ke dia. Udah, siapa? Balik Jakarta Balik di kota ge budak siapa? Buku kerusim corona. Nah, ulah sok gitu mang jangan ke leungit. Tah. tenang. Ulah gandeng. Sampuna kretek. Nyeri kana leta. Ajuna mah kurang leta. Hayang embung daek Kelo embung. cicing ja. Tertebok eta. Atuh ulah dibeak budak siapa? Sama tanggeunya. Tahu badak jeung bisa. Berenai teh bagian. Mali deui. Mai dai. Kami orang pengangguran nih. Geus teu boga duit saperak-perak acan. Ayo. Dicari Kayak budak aing mah lapuna ge di kota ge loba duit. Bubu simpan nyakit balik ge. Lain dia kumaneh dikajikeun teh Ah. kami nanya. Kan kumaneh begitu sok bisnis tanah. Heeh. Jadi ya abi pelantara dong. Arek ngajual ieu kan ieu kan anu di tonggo. Kunaon kene dijual teh ya? Jas. Iya iya. Kumanya. Entak bisa ieu lah menceritakeun mah. Di keneh mah teh nah talakpin ku pamajikan. Galenya lo ngomong aing teh udah habis ketong Sama sekali diceritakeun om. panjang lebar eta Geus saya geura tong kebon asa kumahanan budak. Saya geura ketong bo. Jepres tah bisi tiskeun unda. Mana kebona? Kebon eta. Tuh saung atuh. Jauh amat budak. Saya geura kali dua sama tuh. Coba omong Bang lah. Kawalahan. Iya kebona. Kebon ya. Dari jalan mah. Ya luasna kilometer Salah. Lain kilometer. 2 hektar loh. 3 hektar, 3 meter, 3 senti. Eta luas. Ai sia kumaha? Atuh iya tukang ukur lagi di desa. Iya. Aya sentian gitu. Aku nanti kudu detail. Yung pan- di sekolah iya. Pada kepohoan teh yuk. Malu nang Iya sekolah. mang ya, jukutna tuh. Jadi buka Jeung naon ning jukut. Iya pan beungeus ka jukut lain. Aku nage embe. Tondong embe. Pun saha itu? Atuh eta mah kebang. Ulah obat tanya geus bukan nawarkeun ge ieu obat tanya geus gerjuk ka saung tuh geura. Harga mah lah. Kebun Mang Noto itu mah. Pakrop. Coba teh. Terus balik di punah. Mau podak najak di randu sadieu ge. Enggak segera aduh harga coba. Nah, pokoknya mah urang boga duit sakitu. Tanah kan geus kanyahoan tadi luarna sakumaha. Tah tinggal duitna tah. Atuh ieu sak maksudna wani baraha maksudna. Atuh can ge encan semikeun duitna. Ngarang dong lain pembeli barang sih main ge anu. Atuh pan tadi urang geus menegosiasi. Urang geus neuleuh tempatna atuh geus tah urang boga duit sakitu. Atuh eta sabaru sakitu Pak. Iya duit kabehna 50 genep juta. Atuh daek teh ieu. Tunggu saya kudu kitu mah meureunna. Ya kapaksa yeuh teu boga ieu mah. Duda pang. Saya hitung lah nya. Oh, Mas. Nah, ieu nama duit aya kan. Heeh. Jadi ieu tanah milik urang. Tapi ieu tanah lain boga kolot sorangan apa boga uyut? Atuh lain ieu mah warisan ti Bapak Kolot teh mah. Bapak kolot naan ya. Bapak Kolot Noton. Sahrot. Gitu. Banget, Oh, Bung. eta lain mah. Aya nama urang rek aya urusan rek ka kota deui biasalah Kota bisnis. mana? Rek ka dituan saeutik Rangkas saeutik lewat ka ditu. Jakarta. 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 Sama lewat terang kasih Geus burungnya. Heeh. Ayo belas salaman lah. Oh, bisi corona. Corona. Itu deal budak. Assalamualaikum. Salam. Ngade bang. Ya ada bantu di jangkung eta. Ya dia teh nang geus boga heuh. Bonus boga batur. Ieu. Tinggal nyari imah ya aing minta tolong kasih ya. Panyakeun imah. Lah nu bege can dibere aing. Atuh gampang kita mah. Kebae heula paneuri. Ah jeung deui topas wae mah. Hayang bae 30% aing. Untung geus geura panyakeun imah heula. Bingung ini hes di mana ya. Ke aing asana
pikiran. Pergerakan. Jual sugan aya nu minat. Terus nomorna. Aing geus boga nomorna geus hayu ka ditu bengke urang telepon di itu bae di imahna bae ha. Bener ya? Heeh. Awas sombong mau Ayo, dibeli Gus. poe. Anjang-anjang euy, engke mah penting ah. Tuh, kangen janda. Mah mai. Mana ini enggak dijual? Iya, iya mau dijual teh. Iya. Heeh. Kayak aing Nomor telepon telepon. yang di save kok keur ieu. Aing telepon. Mau gendep makan. Langka. Orang kan nau damai. Bisa nih, bisa. Hei. Gimana, Lang? Iya, iya, nak ya. Endai. Pan dia kurang kelewat. Nyele iya, nyele imah rek dijual. Tulisnya ke orang nomorna. Orang geus di dia di lokasi. Anu rek dijual. Hitungannya. Tebal. Ya, rek hujannya. Coba urusan. Ayo, hitungan lah. Oke. Mau aja kan? Jalan. Belah sama girang. Tuh, hujan. Merendang nama jalan mah eta. Assalamualaikum. Salam. Iya, Nama enggak? Abang Paki ya. Iya. Ya, nu boga imah ya. Nak dijual. Hayang apa raya? Iya, tuh ngadanya dirinya harga lah, salah. Tergantung orang nanya. Oh lah, orang mengarang. Atau orang mah jelema sugih lah biasa. Percaya orang. Percaya kan. Orang mah jelema beranya 25 juta dah itu. 10 juta balah. Ih, pan 10 juta. Gerak ngobrol bae, gerak ngobrol jualan sama orang mah. Aja Cuma 10 juta. Anjena sorangan jelema sugih. Iya, atuh pan orang jeung nyairikeun deui urang meuli imah deui urang Tuh. ge pan. Kudu karunya lah ka urang. Dulu mah Marunya iya dudah soalna. Dudanya. Anak baraha? anak mah Hiji. hiji Ditinggalkeun ku pamajikanna, karena pikarunya na tuh. Iya. Harus ngerestaun. boga keneh. Oke, siap. Anggeus kumaha ieu mah ini. 12 juta. Detik lah. Anggeus pun lah. Maya sepakat. Dapat uang rokok bae. Oke. Deal. Siap. Masih urang Tawangan heula nih mah. Anggeus kudu percaya ka ieu mah. Sip, ayo percaya apa? Oke. Urang aya urusan geus soalnya. Ka mana? Nu itu balanya kan masalah. Oke. Tawangan heulan ka jero. Tawangan. Gampang ih. Gampang-gampang geus ya. Loba rinyuhna. Anjing boga anak bisik anu leungit. Atuh selalu wae. Ulah tong-tong gitu. Ka jero. Iya. Tawangan. Ya heula. Kamu kena ya. Bang, keluar orang. Gerak. Tadi keluar orang. Biar keluar enggak? Geusnya? Bagus kan? Salaman guys, salaman. Salaman deui urang. Dua kali. Dua kali deal lah. Oke, saksinya. Awak aing cepet. Maaf. Omongan sih. Atau ayeuna mah geus balik limbah, sambil kebon atau dia orang penyangan yang kan Tuh, dia. siapa? Nu kisahnya karena kisah ya. Si ieu Tante Girang. Heeh. Aya tenang banget Tante Girang. Ayam si goreng doang banget nah. Tante Girang aya nu begang aya. Bang aing. Heeh, dong sih ya. Atut bae nok aya dong aya main nok. Astagfirullah. Anu kapan? Anjing budak ya ucan di daerah anjing duit. Aduh, kepunhan lah poing. Aduh parah ya budak lan kumaca na. Ih. Bang potong goblok. Ya. Berapa tuh? Saya berapa? Dapat aja. Lu usaha. Aja lu. Aja cak. Ini tadi teh ya. Angkat. Woi. Assalamualaikum. Salam. Naon? Kita ke bobodo aing. Atuh ngamu bodoh naon? Tadi ya, jual non 5
Can dibayar itu mana iya? Aduh. Kalah. Dan siapa nih? Kan bayaran dia. Atau ya Kak Ima? Lu kok naik? Oh, masuk aku ini apa makan karena makan. Hai, gertah kuno. Oh, kalian tungguan jadi ini tungguan. Aduh, parah Saria budak. Gerak bayar gerakan dia, poin di tingguan dia. Di mana posisi? Di tanjakan belah kidulnya hok teh. Kayak tadinya orang. Hai, gerak nih. Gua yang tingguan dia. Ayo. Bolon sama gerak nih. Repot motong jangan sekolah mah. Tikun. Maido kayak ngesot mah ngasa. Waalaikumsalam. Langsung marah-marah. Aing. Rumah ya. Pan tadi aing ngajual aja. Itu hampura aja orang betulnya anak tas. Iya. Saya gitu aing. Lain gitu. Soalnya ieu urang pemikiran sebab kadi-kadi itu bae. Ah, kudu harus masakan pan ber mantas mana masak kemusibahan. Gitu. Ya aing sih ditipu ku Saria teh Lain. ieu. Oh maksud nipu ya maka iya. Mas segera bikin lu basa-basi ya aing. Gerakan dia duitna mana? Ih. Ya. Hitung ulah. Asal nang dihitung mah masih itu percaya mah. Tadi teh sabaraha tadi? 12 juta. Oh, geus coba itu. Mas dipisahkeun eta. Enggak. Heeh. Oh, aya. Oh, ya mah. Deal ya orang ya. Ah, dia. Deal katilu kali ya. Oh iya. Terus buat kali ini. Iya, oke. Saksinya. Ya, senang lah ya. Aing da biru sia. Kacawakeun cenah. Aing masih ditipu. Iya. Mas ayo kan. Mah baru gerakan itu aing. Balik-balik.